Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di my channel. Deris Ader kembali lagi bersama saya. Jadi gini ya guys, di video kali ini gue mau ngeprank temen gue 2 orang ya. Jadi ceritanya emak teh. Jadi orang teh rencana teh minta saran solusi ke ngeprank barudak. Jadi di rencana eta orang mah ngeprank barudak sengaja di situ. Jadi orang mau ukur ceritanya meminta saran ngeprank, tapi malah barudak anu di prank orang. Siap. Lah lain sakira-kirana barudak bakal datang mau telepon penting ieu. Mun jual soalna mah. Wayah nawe gitu lah, kajian hujan baca kumaha wayahna penting pisan gitu lah. Supaya ngayakinkeun ya. Ngayakinkeun lah. Siap Si lah. sok. Bilang telepon lah. Aya pulsaan tuh. Sama tuh. Maksakeun we. Keur hibur barudak mah maksakeun we. Pulsa mah. Nomor yang Anda tuju sedang selingkuh. Ngomong ya. Halo bro. Siap. Dari mana ya, Tak? Ngomong biasa. Lain orang aya perlu penting ya. Bisa datang mual. Bisa insya Allah juga. Bisa jeung didinya orang mah. Oh enggak waktu mah jomblo malu. Karena orang minta solusi ya, orang yang minta saran video ngeprank itu kan baru. Karena datang BK dia lah orang saya jeung baturan biasa di dieu nya. Ya oke. Siap. Yuk. Ya. Bukan, datang. Tahu di luar. Salam. Kawan, cager. Alhamdulillah. Kantong menipis biasa. Aduh, set bang. Aduh. Cager. Ayo non ya. Sok cali kok. Tumben nih manggil. Biasa tadi ke nongkrong. Cali. Aduh, nya. Iya. Apa tah? Boro-boro gerbang tuh, pokoknya mana ngerokok ya. Mun aya mah baralak kenek diisep ya. Sok tak bayar rokok tak. Non teh lagi cairan teh pembiruan. Kamari kan gitu. Jadi lari sampai aduh, boro-boro iya. Cuy, nyenak rokok tadi. Era pernah lama, cuma Udah. Tiap. Orang butuh gitu. Jadi kan tapi suka aku Aya naon eta reueuh teh tadi tanya naon ya. langsung baik gitu. Mun capek kayaknya mah sampai lah. Yang dulu motor selain juga batur beda. Jadi kieu nya. Asap. Jadi teh bukan rencana di situ teh. Ya, Rencana naon ya? Aya prank gitu nya. Ya. Cuman si solusi dia kan buka solusi tiduan ieu. Saha kira-kira Gitu. aja. Butuh iya non butuh saran keneh. Di alamang teh. Kumaha? Sahan di prank lah ya teh. Dok. Apaan saha lu kamar si Odi nya? Si Odi bae. Si Odi. Oh, si Odi. Oh, si Odi. Ha, bener. Halus Odi. Si Odi mah eta. Prank. Lamun teh di mah biasanya kan mana dia mana borangan deh. Nya. Kita naon lah. Nama Horor wae gitu nya. Ngeprank. yang naon kira-kira apa sih eta? Itu urang tadi ka dieu. Boro-boro mau motor pasuk kurang. Bukan ulah perih lah ceritakeun mah. Aduh, Hujan apa kumaha? lain hujan angin dordar batuk ya. Kapal hari itu mah nya. Nya. Aduh, kok lain gelap di batuk. Hujan angin dordar batuk ya pokoknya. Aduh. Ieu nu kawin anyar di malam Jumat. Aduh, kawin Kalau dia. berdadak, Ya orang onaman bujangan. Fitnah. Kawin itu pelobang mana ketinggalina? Astagfirullahaladzim. Ngobrol. Hei, Mas. Unang, Mas. Hei, Mas. Unang, Mas. Yun, kumaha ini tadi. Jangan. Ya, Robi. Yang menyapi balik balik. Ayo balik.
Ngeprank deh kayak sorry. Kepira-pira wah orang teh jauh meureun dia maka dia aing. Ayo cepetan dijakan cepetan kumaha teh. Kenapa tuh nyerekan we batuk? Nah, rumah goblok. Aduh, balik shit teh atuh. Medan ge aing cager. Dia mah teu diliatin perasa aing mah he. Jo. Dia teh sebab baturan mah lain sakeun jeung aing. Nu ngomong ngeprank karena ngeprank aing dia mah. Nu kieu aing. Asal ujar aja. Leles ya. Ampura tuh. Goblok. Wah, dia kamen-kamen. Aing menang. Sok bari tarik cari cek. Tenang. Ngarala tanggal. Aduh, ya kekosodan ieu ya HP kena aduh. Dirokokan. Bener aing tertarik dari budak ya. Leles ya. Aing jauh-jauh malam Jumat ke disi. Tadi bae jelema kieu dia. Ngeprank kamarane doang. Bara Alex ya, Pak. Ngeprank. Bare naon cak. Mun aing lain studio urang kembal kememet kadek lain ku aing. Sok cari. Bari ngarok. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Aduh. Ulah gunungan atau espan urang teh geus babaturan di dalam. Oh, lain gunungan kieu euy. Datang ka ditu sukan terek naonnya. Ah, bener do. Urang mah serius-serius di jalan do. Serius Ini kok anak ini gini gua itu keprek. lompatan wae. Aing mun hati mun kaprek sentiwan bae. Kebukaan duaan ya budak ini mah. Anjing. Aduh. Leles kana katanya mah ngapar tur ya mah. Aing mah sekali dua kali dia susurupan oh. Oh lah. Aing kaget an jelema na. Sarwa bae aing kitu. Aing mun buka darah ting spaheng tadi di dinya. Sarwana lapak luarana di dieu. Untuk dicerekan darahnya ini sina tarurunnya. Iya. Aduh, pengen langsung. Aing mun paeh coba beyakeun ku dia Jo. Sarek naik kan gotong dewek keduaan. Sama ketar berat ih. Wayah, nah kudu digotong bawa balik. Itu nah nak kamalis na pali itu. Urang teh urang Apa aing do? Sok udud atuh sok gunungan nah ngewah sok udud dah. Amu yang lain aya kudu ka dieu teh. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sok gunungan sok udud dah. Lah kurwasnya. Astagfirullah. Istimewa gua. Pokona mah esna dengekeun. Dek mah kumaha bae carana sangkan ngahibur barudak gitu sahabat-sahabat urang di luar. Dek mah kamarannya mah teu jadi masalah arek ambek kumaha ka dek da dek mah tujuannya ngahibur. Jadi kan dek mah geus nyahopan ke pameran saya gitu. Mun urang ge hampura da urang ge. Oh, Urang ge urang manusia biasa tuh da. Kumaha penting da urang ge kumanya sarua bebanduran mah kudu bae sampai pegat. Urang gara-gara keprak cenah. Aku lu sakit kali ini beoman. Bener kikian teh beja. Moal gedayan pokoknya. Apa kayak tadi? Mun dipanggilna telepon yang tanya-nya kan di prank lain. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat.